Faisal. Faisal. Tuh saya ngoret-ngoret tuh deh bersihan tuh ulah sina bala teuing, kabina-bina teuing ye parangna ya. Ngoret. Ngoret sing diajarin wis kawin mah. Sing beresih. Itu kabeh. Itu tuh kabeh sing beresih itu deh. Si aya tamu naon nyerahkeun pisan pasti bon bisa. Ayo. Itu parurun takut ngoret. Ayo. Ada 50 ayo mending kena muruhkeun daripada nitang mah kebatur yang bersih pada roboh ayo ngoreng segala lihat jiwa Pak, non siap kenaon? Gawe. Nah, gawe siapa nih? Gawe. Cek aing ngamuruhkeun atuh. Mending ngirit pisan atuh da moal mantak tereh beunghar ieu ngirit ge. Nah, kapan tadi nama euek muruhkeun bapak aing teh? Heuh atuh lain muruhkeun. Heuh panek mitah maneh, nyebutna di buruhan 100 cenah. Cerita aing. Nah, kapan euek di buruhan ieu ge? Ya. Heuh gitu. Cek bapak aing ge. Benar? Benar. Heuh awas atuh. Tapi napi kabar sih cenanya. Di teteangan di tadi, tetes di mana heula? Biasa pan anak muda mah nongkrong atuh. Sok pokona sing bersihnya. Heeh. Di buruhan ieu ku bapak urang ge. Heeh. Mun bapak urang nanyakeun urang keur nguseup kitu nya. Nguseup. Heeh, nguseup bala ka ditu. Heeh. Bisa nguseup aing teh selak masih oding dibareskeun lah. Capek teuing aing kudu ngoren. Heh. Udah. Aya na 100 kieu mah. Ya panjang kayak ngusep. Aing mah kudu mantah lah kopi. Kalau orang sih tadi kopi yang bisa tengah naya lah. Bang? Di mana sih ori? Kopi na tuh jeung rokona per aku gawe kopi-kopi acan. Gawe naon kae sia? Nang ngoren na gawe naon? Ngasaha nu nitah ngoren ka sia? Pan cenah tadi si Isa cek bapak cenah. Pangoredkeun ke di buruhan 100 cenah. Nah cek bapak naon? Bebel aing nitah sote ka si Isa. Nitah ka si Isa. Nitah sote ngoren ka si Isa aing nya. Terus aing kumaha tuh yuk? Nyamain tak kasih Isa sih ya. Aduh anjing. Geus atulah. Aing ek balik wae. Anggeuskeun kehet kagok na geuning teh sia mah. Nya najis teh ingat wae teh di buruhan mah. Heuh geus ku aing dibereng ke 20.000 nu ka bedug. Naon 20.000? Geus teu kira-kira atuh geus. Ya kokod dia rorombeheun nah kumaha moal kaobatan. Sia teh belagu amat kehet meni sieun rorombeheun. Sia yang dibayar sabaraha ku aing gitu. Ya minimal atuh ieu mah minimal gitu. Teu 100 ge 200. Kudu disabungkus kopi dahar 3 kali. Banget sia hurung tak kunyuk meni hayang burung ngore 200 sia teh. Heuh geus atuh aing ek balik ai moal mah. Jor we sia ek balik mah babal. Heuh geus aing ek balik nah. Aduh. Jor sia mantok babal. Sia teh